kuliahnya di mana, A? Di Universitas Pelita Bangsa. Kunaon A tertarik asup ka kampus eta? Deket SPP Murah. Naon jurusan anu A pilih? Manajemen pemasaran. Naon anu membuat A tertarik ke jurusan eta? Kayaknya gampang yang pegawaiana jeung nyusun skripsi oge lila. Selama asup jurusan eta aya kahesean teu? Iya, karena kan kekarek asup ke jurusan eta. Naon kakurangan ti jurusan eta? Mungkin tapi ayeuna can aya karena kan masih online jadi ngobrolnya kurang dosen gitu kekuranganna. Naon kaleuwihan ti jurusan eta? Kelebihannya ya menggampangkan ngomong jembatur, terus gampang prosesnya. Sebutkeun salah sahiji pelajaran atau materi anu dipelajarkeun. Strategi pemasaran. Niatna rek nyandak S baraha? S1 insyaallah. Naon kalanjutan atau cita-cita A mentos sarjana? Intinya pertama sih dengan pegawaian anu ngeunaheun, terus bisa muka usaha sorangan yang ngebahagiakan orang tua. Terus ngarai prestasi naon ti jurusan eta? Alhamdulillah nilai halus, jadi ngetakeun komunikasi jadi gampang, memperluas wawasan. Selama kuliah jadi mahasiswa aya kesulitan